Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra tepang dangu deui sareng Mang Barna. Mitra dangu urang ngadongeng deui nya neraskeun hanca garapan nu katuna carios kalayan judul Rusia Pelet Marongge. Yasana Bapak Aan Merdeka Permana. Upami telepat hanca nu katuna teh parantos dugi ka Mitra teu salah-salah teuing naon anu jadi kahariwang Prabu Walang Sangsang teh. Sabab samulangna ka nagarana Prabu Tereng Agung teu weleh ngunek-ngunek, amek, ceceb, jeung nyeri hate, asa dihina, teu weleh ngungkung kana ati sanubarina. Hatena geunsiah, hayang males eta kanyeri. Cek hatena ulah samad kaniaya can sia urang kalihan. Hiji waktu aing pasti males ieu kanyeri. Itu cek gerentos hatena. Dugi kadinya hanja teh kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok kabarayun sadayana. Mitra kaum dangu poe geus ganti ku bulan diganti ku tahun, teu karasa 2 tahun geus kalarung tina eta kajadian teh. Urang karajaan kalihan mah boa geus pohoeun yen bareto kungsi aya kajadian leulitikan di pakarangan Paseban. Maranehna buat teu apaleun. Yen salila eta ari Prabu Tereng Agung mah tetep ngunek-ngunek. Kusabab tetep hayang males kanyeri. Salila eta Prabu Tereng Agung mah teu weleh nyuprih ilmu neangan jambe pamake. Bisa gigireun neangan bantuan ti para jalma sakti mandraguna. Prabu Tereng Agung oge ngalatih para prajuritna paeh poso. Hiji waktu anika kabeh kudu jadi penggawa anu tangguh anu dipika gimil ku saha-saha. Ceuk Prabu Tereng Agung ka para prajuritna. Mitra kaum dangu dina ngalaksanakeun cita-cita males kanyerina. Prabu Tereng Agung oge wani ngojok-ngojok para raja sejena. Sangkan bisa mantuan mang maleskeun kanyeri. Carana ku ngagebran seuneu ka ceceb para raja sejen sangkan beuki panas heheaban. Abo geus jadi nagara mah mun urang karajaan kalihan ayeuna mah beuki juga lah jeung beuki sombong bae hirupna teh. Ceuk Prabu Tereng Agung basa ngahaja nganyang ka karajaan Tayang Agung. Nah, sombong kumaha jeung raga? Prabu Sulaksa kerum ngabandunganana. Atuh daradat bae Prabu Tereng Agung nerangkeun rupa-rupa pola anu cek ukuran manehna mah somong cenah. Nyeta ngarasa geus sidik jaya
geus boga kamamuran. Maranehna kolu ngahina ka amarah hayat urang. Cek Prabu Tereng Agung. Hah? Baru geus kumaha ngahina hayat urangnya. Prabu Sulaksa molotot amek. Memang gitu jeung Rai, gitu pisan. Tema Prabu Tereng Agung. Kumaha contona ngahina ka hayat urang teh? Cek Prabu Sulaksa beuki panasaran bae. Atuh darada deui Prabu Tereng Agung teh nerangkeun naon-naon anu ceuk manehna disebut goreng teh. Prabu Walang Sangsang geus war pangajak ka hayat urang. Yen cenah sakur anu acan boga gawe, sok digarawe di ditu. Sabab pagawean kacidang aleuyeuna. Kitu cenah. Omong Prabu Tereng Agung. Ngadenge caritaan Prabu Tereng Agung, Prabu Sulaksa banget ngahuleng salila-lila. Nah, maka jadi ngahuleng jeung Rai. Isim kaula ngahuleng teh dumeheran we. Naha aya anu nawaran gawe, make disebut sombong. Pokna atuh Prabu Tereng Agung rada jamedud. Dan diajak cacarita, bangun anu teu ngarti. Ngan henteu we ari nyorongot jiga ka bawahanana mah. Kieu jeung Rai. Ceuk kaula mah Prabu Walang Sangsang geus ngahina ka urang. Ku ngayakeun war pangajak. Sangkan rakyat urang bubuara nyiar pakasaban di negara manehna. Ukur hayang nyirikeun. Yen maranehna teh nagara jugala tur sabalikna nurunkeun darajat urang. Saolah-olah urang mah teu becus ngurus rakyat. Tah, nah aku jeung Rai teu gaemut sarua kitu. Ceuk Prabu Tereng Agung. Nya bisa jadi gitu nya. Prabu Sulaksa ungut-ungutan. Tapi masih bari ngahuleng. Tuh, pan kalaos ayeuna mah. Yen urang teh geus dilelece ku Prabu Walang Sangsang. Ceuk Prabu Tereng Agung deui beuki mah panas. Nya. Bisa jadi. Omong Prabu Sulaksa deui. Malah sangkana diajak cacarita beuki ngentab-ngentab. Prabu Tereng Agung oge beuki nambahan cacaritana. Ayeuna mah make nyabit-nyabit awewe sagala rupa. Maren jeung Rai masih kena emot. Sawatara tahun harita urang teh pan diwirang di sisi Cilutung. Nya tapi anu mana teh ya eta teh. Pira ku geus poho. Pan harita urang teh sejang ngalamar ka para putri anu opatan teh. Tah nya. Ayeuna mah emut. Temal Prabu Sulaksa. Teuing nya geus pohoeun. Teuing dumeh geus teu hayang nginget-nginget deui. Deras kumaha? Nyapan urang teh dibiwirang. Dihaja di teangan reka berdaya. Sangkan urang sararea teu metu meruhkeun bikang kitu lin. Ceuk Prabu Tereng Agung. Leres pisan. Urang teu metu meruhkeun pangabisa putri anu opatan teh. Nya memang harita nampi wiwirang di kolong catang. Jalu eleh bikang. Ceuk Prabu Sulaksa ngaheuheuh seuri jiga ngarasa lucu mun inget kana kejadian harita. Ngan ari Prabu Tereng Agung mah teu dianggap lucu.
Kaula mah teu ngarasa lucu. Malah asa dilarece kaula mah. Ceuk Prabu Tereng Agung. Nya meureun bongan. Urangna anu hengker eleh ku bigang. Prabu Sulaksa geus cai deui akei-akeyan. Tapi Prabu Tereng Agung kalah ka beuki jamendud. Jeung rai, urang teh ulah nyeungsirikeun panghina batur. Malah sabalikna urang kudu bisa ngajaga kahormatan urang salaku narapati. Temongkeun yen urang teh boga kakuatan. Ceuk Prabu Tereng Agung, dabongan nu diajak cacarita jiga acan ngarti bae. Kumaha carana sangkan kahormatan urang katemong ku batur. Jeung raga ceuk Prabu Sulaksa mimiti daria. Atuh daradab Prabu Tereng Agung cacarita. Cenah sangkan boga kahormatan kudu sanggup nemongkeun kakuatan diri. Kitu. Ari kaula mah geus mang bulan-bulan ieu ngalatih pasukan sangkan bisa nyang hareupan peperangan. Kitu pokona. Ngadenge peperangan-peperangan gitu, Prabu Sulaksa leuwas ngadengena. Baru rek yang hareupan peperangannya. Lamun kapaksa kudu kitu. Nya teu jadi soal. Ngomong Prabu Tereng Agung. Nah, salira teh bade merangan saha atuh? Prabu Sulaksa tetelepek. Nya jeung saha deui atuh? Ari lain ngalawan urang karajaan kalihan mah. Urang teh kudu geus mimiti ludeung nemongkeun sihung ka maranehna. Yen urang teh lain nagara leutik anu sangeunahna dihina kitu bae. Ceuk Prabu Tereng Agung deui. Ngan bae ngadenge kitu teh Prabu Sulaksa mah ngarasa helok deui wae. Jisim kaula mah masih kene bingung gitu. Nah salira mani luluasan bade merangkeun prajurit. Paperangan teh bahaya. Resikona berat. Rek eleh rek menang angger bakal ngalaman korban. Onggoh deui naha memang paperangan teh jalan hiji-hijina. Dikeun anjeurkeun kahormatan. Ceuk Prabu Sulaksa. Ditempas deui ku Prabu Tereng Agung yen memang jana peperangan lain hiji-hijina cara pikeun anjeurkeun kahormatan. Tapi ku sabab cara anu nyampak ukur ku jalan perang manehna mah rek milih jalan perang bae. Sakada pula mitra kaum dangu sateuasan diteraskeun. Aya bewara ti mang anu bade ngiring ngareuah-reuah parantos sayogi kaos grup MDMB bahan tina katun Kombed 30S dijamin raos sareng langkung reueus di anggona. Sayogi ukuran M, L, XL, double L. Tangan panjang sareng ponok. Pangaos antawis 80.000 sareng 100.000. Ieu teh bilih peryogi tiasa nga-SMS we atanapi WA ka 088557850430. Aduh nun, naon cenah MDMB mitra dongeng Mang Barna. Kaosna sae mitra mangga. Mohon kene wayahna aya gambar Mang kitu nya. Mangga biasa pesen. Hatur nuhun.
jalma anu geus ngungha kana kahormatan ulang mah kudu dilawan ku heulas, ceuk Prabu Tereng Agung. Mitra dangu tapi teteh lah. Prabu Tereng Agung henteu hasil ngojok-ngojok Prabu Sulaksa pikeun milu ngagempur karajaan kalihan. Sanajan Prabu Tereng Agung geus beak dengkak nerangkeun yen urang kalihan geus ngarelecek, tapi da ari Prabu Sulaksa mah henteu ngarasa yen dirina geus dihina jeung dileleceh. Isi muga ulama moal ulah ilu kana peperangan. Sabab ngayakeun peperangan teh loba rugina batan untungna. Sanajan kasebutna unggul, ari kangaranan tas perang matang tu bakal loba boborot kulan. Ceuk Prabu Sulaksa. Gagal minta bantuan ka Karajaan Tayang Agung, Prabu Tereng Agung oge laju neruskeun lampah. Ngajugjug ka Karajaan Jejer Huni. Nyaeta Prabu Gajah Arcadenda. Raja Karajaan Jejer Huni oge sarua dipapanas jeung dirorojok sangkan milu keheul tur engkena daek diajak merangan karajaan kalihan. Ngan bae di dieu ge sarua paniatanana henteu hasil. Kaula mah moal ada kitu beung kana ribuh-ribuh moal. Tong boroni ngahaja neangan diribuh. Nya maksud dari ribuh anyar. Dalah ribuh anu nyapake hese disinggahanana. Walon Prabu Gajah Arcadenda. Mitra dangu amek nyedek tanaga midek akhirna Prabu Tereng Agung waktu balik teh amuk-amukan sorangan. Balikna jika ngahaja nguriling dahaya ngaliwat ka wewengkon anu kaeleh ka karajaan kalihan. Ari geus anyog gadinya bet sagala disepak, sagala ditajong, diamuk-amukan. Mapus keuyang di itu namanya. Mangih catang dirumpak, mangih tunggul diurud. Jika paling basa bae. Padahal saestuna kitu pisan. Atuh rahayat kalihan anu keur jeung ngahuma jeung Malawija heran di barung amek. Ajar cenah. Saha ieu anu ngariksa kebon? Mun kunyuk ti mana? Mun kerud ti meuni, mun kapangi ulah samad kaniaya. Tinang tuh bakal disiksik di walang-walang. Cek gerentos hiji patani sabab palawijana ruksak jiga tas diamuk sato. Mitra dangu karetegirna eta patani ya deh jiga nakarasaeun ku Prabu Tereng Agung teh. Jolepok nyarita pokna deh. Lain goyok lain kerud. Baguh aing pisan anu ngaruksa kebon sia mah. Bisi sia hayak nyaho. Nya aing nu katelahna Prabu Tereng Agung. Raja di Karajaan Galujaya teh aing. Ceuk Prabu Tereng Agung susumar bari nulak cangkeng. Kaula teu percaya mun anu ngararan kobon teh pangkat raja. Atuh gawe kieu mah ukur dipilampah ku kerud. Nya paling leutikna kunyuk lawun. Temal patani teu hayang percaya yen anu disangarupanana teh hiji raja. Dihina sarupa kitu Prabu Tereng Agung amekna kagila-gila.
ku amak-amakna bari teu kungsi cacarita deui. Ngan hiuk bae suku Prabu Tereng Agung ngaheumat dipake nalapung patani. Ditalapung satakerna bari ngagunakeun tanaga sakti. Atuh awak eta jalma ngaceleng jiga daun katebak angin. Geus kitu ngaloso teu walakaya sabab nubruk kana dahan kai. Mireungeuh baturna tiwas. Para patani anu aya geuwat lalumpatan nyalametkeun diri balik gogorowokan. Tolong, tolong, tatangga, tolong aya jalma gelo, gelo tatangga gelo, tolong aya jalma gelo, tolong. Cenah bari abura-aburan ninggalkeun kebon. Mitra dangu beja pajah aya jalma amuk-amukan geus tepi ka paseban karaton. Ki Patih nitah Ponggawa mariksa kana eta kajadian. Tur sanggeus apal saha anu amuk-amukan, Ponggawa ge gasik laporan ka Patih. Jeung Patih jalma gelo teh taya lian iwati anu kapungkur ku salira di wiwirang teh anun. Ceuk Ponggawa laporan. Baru Prabu Tereng Agung jadi gelo ayeuna teh nya. Ki Patih reuwas tapi kacalangap. Sumun teu pinodamel. Boa Raja Galuh Jaya janten gelo teh. Balukar usalira teh dihampol munanana harita. Kitu nun. Omong Ponggawa. Bisa jadi atuh. Supaya waras deui. Ku aing urang balikan deui dihambol munanana. Ceuk Patih bari berebet lumpat nyusul-nyusul ka tempat ngamukna Prabu Tereng Agung. Basa anyog ka pahumaan. Nyawe Prabu Tereng Agung teh keur amuk-amukan. Malah harita mah make ngarurudan tangka kalapa sagala rupa. Ceuk garentes Patih karajaan kalihan munguh muji kana tanaga Prabu Tereng Agung anu geus ningkat. Hai geuning ayeuna mah eta jalma teh beuki bedas tanagana ieu. Mitra kitu garentesna Ki Patih teh. Kadieu maneh. Mun teu salah maneh teh bagunalna si walang keke, walang syang-syangnya. Hayo sia gelut atuh tunggalan jeung aing. Lamun sia kojor geuwat bebeja kadudungan sia. Ceuk Prabu Tereng Agung hohoak nangtang jurit. Tekung silila atuh der bae gelut patutunggalan. Ayeuna mah leuwih rame batan anu geus. Ari sababna Prabu Tereng Agung pangabisana beuki namahan. Malah jiga Ki Patih hampir kateter. Sabab kabireungeuh mun Ki Patih nyepak kakarasakali, Prabu Tereng Agung mah geus kaagehan 2 kali. Mun Ki Patih ngahampol 2 kali, Prabu Tereng Agung mah kaagehan 3 kali. Ki Patih heran nah lamun jalma jadi gelo pangabisana beuki unak gitu. Pilaku aing kudu nurutan gelo heula mah malah unak pangabisa. Cek pikir Ki Patih heran. Mitra dangu Bitotama teh beuki rosa bae.
itu ieu susah silih elehkeun. Catang beuki loba anu rujad. Pon kitu deui tutuwuhan sejena pada ruksak. Prabu Tereng Agung gogorowokan bari meta jeung hut-het. Pon kitu deui sabalikna. Dipatih oge pada ngaluarkeun jurus. Ngan bae menang sababaraha rintakan silih kepuk. Betetela eueuh anu menang eueuh nu eleh. Najan kitu ari beuki dieu mah kabireungeuh miter daun sadaya. Patih ti kalihan teh bangun anu kateter. Manehna ge menguh ngarasa heran. Di mana eta Raja Galuh Jaya menang kakuatan anyar. Aya sababaraha teungeulan ti Prabu Tereng Agung anu teu bisa kapengparkeun ku takisan. Patih kalihan beuki dieu beuki kadese. Bagian-bagian awakna geus mimiti kabeunangan, malah geus aya anu tatu sagala. Aya anu ngaluarkeun getih, aya nu sakadar geuneuh bae. Ngan dina mangsa ti kagentingeun sarupa kitu, ti jauhna ngaburudul aleutan jalma. Diluluguan ku sababaraha urang patih. Mireungeuh batur naripuh kateter, sejen nyaeta nu anyar datang, geuwat mantuan ngahurup Prabu Tereng Agung. Atuh ari geus kitu magiliran Prabu Tereng Agung anu kateter. Ngarasa dirina moal mampu meruhkeun, atuh ieu raja ti karajaan Galuh Jaya teh akhirna mah luncat ngajauhan. Kitu nate bari hoak ngancam. Samat kaniaya he urang kalihan. Mun teu isuk pasti pageto. Mun teu pageto pasti jaga dangon. Ieu tempatku kaula pasti dihancur leburkeun. Tuman. Prabu Tereng Agung ngancam-ngancam. Tur adi geus kitu bah pelesat bae lumpat ngajauhan. Mitra kaum dangu, ieu kajadian harita keneh dilaporkeun ka Prabu Walang Sangsang. Nu narima laporan batan ama kalah ka ngahuleng salila-lila. Ceuk pikirna memang ti harita ge nyaeta ti basa didatangan ku Prabu Tereng Agung, hatena geus teu geunah. Ceuk pikirna harita, urusan pasti bakal kadalon-dalon. Malah ari mikir geus kitu mah Prabu Walang Sangsang oge jadi inget kana paguneman jeung putri anu opatan teh. Harita nyi setayu sapara kanca. Teu satuju aing naringa pangasih ti Narpati Sumedang Larang. Meureun maranehna mah geus apaleun bakal goreng balukarna model kieu ye. Ceuk pikir Prabu Walang Sangsang. Mitra kaum dangu, kusabab inget kana obrolan harita. Atuh Prabu Walang Sangsang hajakeun nganyang ka padepokan bogana putri anu opatan teh. Kasampak teh di padepokan meuni loba cawene ngora. Garulis jeung Campernik, laluis mata kayung-yun anu miringi. Wis taun-taun putri anu garulis teh
tara kaanjangan ku pangagung pon kitu sabalikna geus tahun-tahun putri anu opatan tara nganyang ka karaton anu jadi masalah tina rasa teu satuju ka Prabu Walangsungsang narima anu jadi masalah tina rasa teu satuju ka Prabu Walangsungsang lantaran narima lahan tanah pangasih tina Rapati Sumedang Larang. Ari sedengkeun harita raja mah kacidahayangna nampa lahan tanah lega di Sumedang Larang. Bagaya sumping jungjunan asa kulawa salira teu kersa amangan ka dieu. Ayeuna aya angin naon salira kersa nurumpaheun ka saung butut model kieu. Ceuk Nyi Satayu Adam tapi semenyungkun. Dulur-dulurna anu tiluan nyaeta Nyi Gabug, Nyi Naibah jeung Nyi Maidah sumembah hormat ka Sema atuh para mojang ge pada sungkem sembah. Prabu Walangsungsang mah ukur gumujeng malah waktu cacarita anggur cacarita hal sejen. Aya kubar tah nya kaayaan di padepokan. Hawa seger. Kekemangan mapae saban tempat. Asri jeung lalening. Cop jeung pangeusina. Pokna lurat reret ka saban tempat. Cedok Nyi Satayu nyemah hormat. Diuk emok dina nengnong. Cagur. Para mitra hanya kabujeng nengnong. Dugi ka dieu heula kangge dinten ayeuna. Hapunten samudaya kelepatan. Nuhun kana perhatosanana. Insyaallah enjing tepang dangu deui tina carios kalayan judul Rusia Pelet Marongge. Yasana Bapaan Merdeka Permana. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caga.